perkara konten kamari anu muka paket bubututan loba nu nga-DM jeung nga-inbox ngarinjem duit. Pusing aing eta mah kana nginjem duit kos kana wajib. Cik atuh ce meuni ulah we ningali urang senang saeutik teh tak geuning cina boga jang meuli paket mah duit. Cik atuh urang injeman duit majarkeun teh mending sok ngagarampangkeun ai ka batur teh. Boro jang injemkeun ari jelema jiga urang mah nya kitu so teh we eta ge meuli teh kuat maksakeun hayang ini itu ge belaan ditatahan hayang meuli pake geus kabawaro kaya jang injemkeun ka batur. Bari nu dibeli lagi bubututan lain jiga batur nu branded ieu mah daroakeun atuh urang teh ameh beunghar pan mun aya urang loba duit mah mal kungsi harerese diinjeman duit teh. Atuh lamun heueuh mah arek minjem duit mah zaman kiwari mah sababari pan aya sila ya emok ya kuriling jaba anu online ge aya mah aya geuninganan jabanding urang teh warau ge hanteu ting orang mana ting akun ge akun naon akun fake meureunana kabawaro nginjemkeun ka jelema anu teu wau teu jelas asal usulna orang mana-manana anu wau ge geus hoream aya mah kapok jeung eueuh we jang injemkeun mah da duit na oge boga utang saeutik ge aya jang bubutu urang yang alhamdulillah ngan urang boga prinsip teh supaya ulah boga hutang ka sasaha oge soalna naon soalna urang mah jelema sok loba sagala dipikiran mata kabayanya ge lamun urang boga hutang sare ge mareup-reup tong diparake amak nya ce da kumaha atuh ada jang injemkeun mah eueuh tuh abdi ge beas karek meuli gerakeun sing malikir we geura atuh cobakeun teu wau coba teh nyaho padu mukana di mana-manana lamun dina boga ge duit asa teu hayang nginjemkeun jadi kalahkeun hayang seuri atuh da kurupa-rupanya eta jelema urang ge hayang duit teh kuat belaan poho ka era poho ka cape poho ka sare nyaan ieu mah geus lah daripada pusing mikiran nginjem duit mending sare.